kumaha dina tahun ayeuna Kang Cep sehat gua sehat alhamdulillah boga sadaya nu aya ge sarehat sadayana nya sakedap kenapa ada dina kalancaran kurang rekeslah kurang ngaraja heula nya bismillahirrahmanirrahim usaha rumaus wa lelega sakedap antosan heula wa nedakan alira sejang nyebarkeun bewarang ka sakupna bala area sampun pasti mana atuh yeuh ku aki di tetangan ti eueuh di pasti mana aki teh pasti Alfamart oh tingali incu urang itu di hareup beuranya nu nya kasepnya geulis tingali deui alhamdulillah sok doakeun ku nini oke ngadoa heeh sok ngadoakeun ngadoakeun atuh nini teh ngadoanya ku aki aminan sok Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lagi curhat ya Allah. Para mati diberikan doa ya Allah dan Gusti. Allah kepada kita. Salaman tinggal itu. Tuh, sok tas. Di sultan mah dapat itu lagi ya mah. Sok. Sekian atuh. Sok, ini nya.
Ampun, meninggalkan pisan. Ada mana? Benda agresif tuh ini tengok aduh. Tuh tinggal orang kapanggung orang silaturahmi ka bapak kepala sarung ka bapak pengawasnya. Ayo kade cing sopan. Alamorating kade. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku ngipi naon? Ah itu ngipi naon ngipi. Malah lauk tadi. Aduh hatur nuhun alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak dinuangkeun ku abdi muhun. Cing sarehat panjang yuswa muhun. Amin. Muhun. Beli bari di makro di pangkar. Aduh Gusti nu agung. Hayu ini ah. Aya nu ngalungan wa. Alhamdulillah di Bapak. Anu sanes na acan wa nu sanes. Sika nama acan ge dupina mah. Alung ke. Dupina nyusul. Alung. Aduh muhun. Ayo. Alhamdulillah gini. Oh, sok alung ke alungkeun mohon. Aduh alhamdulillah. Aduh Gusti mau. Alah. Tinggal susun ini ya mana. Ya mana pinong lah Gusti. Ayo, urang tinggalikeun ka mana sang incu urangnya.
Mana adik kalau hatur nuhun Bapak mangga di Neda Agung cukup lumur neda jembar hampurana walengser ampun lengser ayeuna amitan Sabar kapanginten persembahan di para putra putri SDN Kalas